Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan kasadayana, wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapihatun neraskeun si Kemang Racun kumaha salajengna, mangga wilujeng ngadedangkeun. Mitra dangu nyidasih teh nanyakeun ngeunaan acara keur jalan-jalan sakumaan dijanjikeun kamari antara manehna jeung Obri. Obri kakara asa diingetan, inget ayeuna mah ieu nyidasih teh ngajak ka manehna pikeun pelesiran, pikeun jalan-jalan, nyeuseub hawa sore anu seger barjeng ocon macang krama silih anteurkeun kareudeuh jeung kanyaa. Aeh muhunnya. Aduh nama emut akang mah alah nya lah kumaha nyai we bade kamar mana oge akang mah moal buru ngiringan kana pangersan nyai. Akang mah bade kamar mana ge darma nganteur. Geus kasawang ku Obri bakal ngarasa sugumana lamun bebarengan sore ayeuna. Pelesiran jalan-jalan jeung ranang-ngora anu katelah nyidasi. Jeung pamajikanna mah da geus bosen mata kumaehna arek israhkeun oge. Kahiji ngarah leupas tina kayan anu nyiksa, bohongan pamajikanna loba tatanya loba omong. Kaduana ngarah beuki laluasa, beuki jongjon bisa bebarengan jeung dirina nyidasi anu sakitu heroi jeung matak pikarsepeunana. Saterusna nyidasi teh ngasongkeun usul pikeun patempatan nu hayang dijugjug ku manehna jeung Obri mangsa sore ieu. Bari ayeuna apan geus ampir magrib, pokna kieu. Ieu kumaha upami urang ka Ciater engkang hegudang ibak di ditu paduduaan nya Kang. Kersan teu ieu? Ih mah nyai. Akang mah baris nganteur mung kana naon ka dituna. Ih pan aya motor, nya urang kana motor we Kang. Hegudang jalan Tanjung Siang engke ka jalan Cagak ulah ka Bandung jalanna Kang lami teuing, tebih teuing Kang. Kumaha tiasan teu akang numpakan motor? Nyidasih ngajak jalan-jalan ka Ciater ka tempat pamandian Cipanas nu aya di wewengkon Subang. Malahan ka tempat teh ngajak kana motor, padahal apanan eta motor teh motor pamere ti Gan Sambas, meunang mamulikeun Gan Sambas. Lamun kitu mah beres. Mangga lah. Nah bade ayeuna wae atanapi enjing nyai ka Ciaterna. Ih, nya urang ayeuna we atuh engkang, meungpeung aya kasempetan sae nya Kang. Mangga kitu oge, akang mah bingah we nu aya. Nyidasi saterusna mah ngageruan Udin nu aya dina teras imah. Trojol Udin nyampeurkeun, ku Nyidasi terus we dititah pikeun ngaluarkeun motor. Udin teu baha. Najan hatena mah make jemuga rasa timbuluan sagarupa ku ayeuna Obri arek jalan-jalan ka Ciater jeung Nyidasi teh. Atuh motor geus aya di buruan mah nya terus Nyidasi jeung Obri teh kalaluar. Kalian salame init Nyidasi harita papatah heula ka Udin dari anaker. Udin, kuring arek amengan heula jeung Kang Obri ieu nya. Arek ka Ciater, maneh kudu ngajaga imah di dieu, Din. Kadenya ulah kemana-mana, mun aya semah teh bejakeun we nuju nyabak kitu nya Udin nya. Sanggup? Ih beres lah. Mung etana heula atuh ceuk. Udin namprakeun leungeun. Yeuh tarima. Nyidasi mikeun duit 5.000 ka dampaleungeun Udin. Eta duit ku Udin dicokot barjeng terus nama diciuman bakating ku bunga. Nuhun ceuk doh. Nuhun pisan yeuh katampi ku Udin. Mugi-mugi we sing aya kamajengan. Mung ti Kang Obrina yeuh teu acan alah. Ayeuna mah Udin teh namprakeun eta leungeunna teh ka Obri. Sanggeus bieu duit pamere ti Nyidasi teh kumanehna disakuan. Hatena mah Obri teh keuheup ku ayeuna Udin teh kahayangna ngan dibere jeung dibere bae. Tapi na deui daerah Nyidasi lamun teu mere teh bisi majarkeun medit, bisi majarkeun teu aya ngajenan ka Udin. Kukituna najan barjeng hate keuheula oge golosor we. Obri teh mikeun duit 5.000 ka Udin barjing pokna. Yeuh atuh Din. Da tadina oge apaan arek dibere ku kuring teh. Yeuh tarima.
pek tagunakeun sing bener nya udinnya. Oh, nuhun atuh Kang Obri ya. Mangga ditampi ya kalayan ku abdi didoakeun muga-muga Kang Obri sing aya dina kamajengan. Kalian cita-cita Kang Obri sing tina kanan tiasa hasil ya. Udin ngasupkeun duit pamere ti Obri dikana sakunakeun dijikeun jeung duit pamere ti Nyidasi bieu. Ayeuna kuring rek init nya Udin. Oh, mana ece kudu jeung angkat atuh. Nya sakali deui ieu kade ngajaga imah sing benernya ulah ditinggalkeun ka mana-mana nya Din. Aya naon di dieu mah aya kejadian ributan upamana atawa aya kalengitan barang nanaon maneh nu kudu tanggung jawabna Udin. Beres lah lah kuma Udin we. Udin janji dina hatena bakal bener-bener ngalaksanakeun parentah ti Nyidasi salaku dulungan manehanana. Ieu lampu pareman sabaraha Udin nya ulah sina ngagebrak caang teuing ieu nya. Oh mohon menghemat energi ece. Heeh. Hayu Din. Mangga ece. Din ditinggalkeun heula nya. Oh, mangga Kang Obri. Mangga. Sanggeus duanana araya dina luhur motor bebek mah geleser we. Obri jeung Nyidasi teh ngageleser ngajalankeun motor bebekna. Dina pas sore eta, dina mangsa kadenge sorak jelemburna bedug magrib. Nyidasi jeung Obri ninggalkeun lamun sukasirna. Maranehna teh nya ngahaja we seja jalan-jalan ka Ciatra. Tantuna oge dina raga nganteur nafsu kahayang keur mumar nafsu birahi. Sakedeung oge eta motor pamahugi teh geus jauh ninggalkeun lemur nyemprung lumpat ka kidulkeun terus mengkol ngulon ngajugjug ka wongkon Tanjung Siang. Teu dicatur kumaha suka bungahna antara Nyidasi jeung Obri di tempat pamandian nu katelah Ciatra. Ngan anu tete lama tabuh satu peuting duanana kakar datang hadena Udin teh encan sare mena hidang mapagkeun terus motorna kumaha teh langsung diasupkeun ka jero. Katempo ku Udin teh kaya Nyidasi jeung Obri siga anu bener-bener we aya dina kayan sukabungahna teh. Paroman itu ieu oge biar marah main ngan Udin ngarasakeun bisi ngarasa ngaganggu kanu anyar datang. Terus pamitan cenama arek balik ka imah we da ayeuna mah geus araya. Ku Nyidasi kaen teu dicarek ngan dibahanan duit we 5.000 berjing harewo sangkan ulah loba omong ka batura. Sanggeus Udin eueuh mah beuki komo ka ayana antara Nyidasi jeung Obri beuki maceu. Duanana ge dina peuting ieu mah sanggeusna mangsa janari aya di imah teh. Malikan deui bae kajadian anu tadi antara Nyidasi jeung Obri eueuh bosenna ngarojai dina sagara cinta anu pohara jerona. Sajam ti harita duanana teh geus araya deui we di pertengahan imah. Diu perduaan bangun anu keur ngareuhkeun kacape. Nyidasi harita pok ngajak nyarita ka Obri nu keur aya hareupeunana berjing bangun anu sugema jeung bunga. Kumaha Kang? Raoseun motor teh di anggona? Ujug-ujug nanyakeun soal motor we Nyidasi teh. Boh motorna, boh nu kaunganana teh raoseun. Raoseun ditumpakan mah. Ku tante nyaan Kang? Ih nyaan atuh. Sumpah Obri make jeung susumpahan segala kawas budak leutik wae. Bakating ku hayang dipercaya ku Nyidasi. Nanging Kang bakalan kung sugema upami akang teh nu kaungan motor nyelira Kang. Irah atuh akang bade mameserkeun motor kangge abdi. Ih pantos aya anu ieu nyai. Anu tadi diangge. Nya matak naon dua oge atuh Kang, ngara urang tiasa hiji sewang upami pelesiran teh Kang. Nya masing-masing kena motor sewang-sewangan kitu Kang. Aduh katunya. Katana parawan Obri teh siga anu kabingung atawa jiga anu ngarasa bingung di pentan motor ku Nyidasi mah. Nyidasi langsung ngalendean kana dada Obri berjing popna ngomong semua anu kayan ogo. Muhun nya Kang. Geura meser ngarah tenang oge sugema ngarah hubungan urang teh tamih pageuh tamih kiat nya Kang nya. Akang ge da ngemut hoyong gaduh motor teh
nya malah mobil sekalian segala nyai ngan anu janten emutan akang ayeuna mah sana soal motor atanapi soal mobil nyai nanging soal anu sejen. Nah perkawis naon kitu Kang? Perkawis naon ieu? Nyidasi neuteup seukeut hatena ngerasa penasaran. Atuh obri pok nerangkeun dariana keur saluyu jeung implangan manehna. Oh, teria nyai ya. Soal anu langkung penting dina mangsa ayeuna nurutkeun implangan akang teh sanes nyaeta soal mirak ipun bojo, mirak iis. Oh, kitu. Nu janten emutan akang teh Kang? Nya nyai duh. Pan upama tos laksana mirak pun bojo mah ka akangna janten tenang teu aya deui kabeungberat naon. Jabati eta pan urang tiasa enggal ngalaksanakeun pertikahannya. Ngarah urang tiasa resmi ngahiji, upami tos resmi ngahiji kitu manya pan tenang kehidupan urang teh nyai. Obri teh mere alasan anu kuat pangna hayang gerak nyerahkeun pamajikanana teh. Teh lian ngarah bisa gegancangan kawin rumah tangga nyidasi. Nyidasi langsung imut menileb mani kareutna keur. Ceuk anu bohong teh mah mani matak giung katulengan teh nyaan. Saterusna mah pok ngomong barjeng negerakeun pamanggihna. Ye, sang abdi mah ye ulah waka ayeuna ari mirak tuang garwa mah Kang Obri. Cek akang mah sabalikna ye. Malahan mah kedah saenggal-enggalna. Ngarah tiasa enggal resmi ngahiji di antawis urang. Ngarah tenang lah. Teu ngajadenkeun pisaureun batur anu ningali jeung nyaksian kana hubungan urang. Obri ngomongna kaen tetagna keur. Aduh, nagarwa akang tos keresaeun kitu dipirak ku akang. Ih, pantenan we nyai. Malahan mah manehana anu nyuhunkeun langkung dipayun. Jangan teu kedah salempang. Da ieu mah bojo akang anu nyuhunkeun dipirakna. Nya upami kitu mah teu langkung akang Kang. Abdi malintang ti sejak nganteur kana kapalai sareng pamaksaran akang kitu Kang. Nanging caemutan abdi ari soal nikah mah asana teh langkung sae. Ulah waka ayeuna Kang. Ulah burung gusuh Kang. Nah nyai. Ih, ulah waka we Kang. Ih, panyai teh laras-laras micintana ka akang sanes. Hoyong ngahiji sareng akang sanes cobi. Nah ari diajak kegancangan nikah make ulah waka. Nyebatkeun ke heula nanon margina nya. Duh, margi kieu Kang. Ari kasebatna nikah pan kedah sayogi dina non rupi nya pokona mah sagarupina. Kalebet sadia mental nu kuat kitu Kang. Ngarah tiasa awet. Sareng sajabina ti eta kahoyong abdi mah pangna alim enga-enga nikah teh margi teu acan wareg bobogohan sareng akang. Mung ulah cangcaya Kang ari soal kacinta mah boa ageng kene kacinta abdi ka akang Kang. Kacinta akang ka abdi nanging dina urang nikahna teh nya abdi mah hoyong terang heula buktosna akang. Nah nya sareng buktosna palai ngahiji sareng abdi nikah sareng abdi teh Kang atanapi mung ukur saheureuyeun. Ih, ye ngabuktoskeun naon kitu anu dimaksad ku nyai teh. Duh, bingung keur akang mah. Teu acan ngartos nya Kang? Teu acan nyai. Poekeun keneh, aduh. Oh, kieu geura Kang. Ari nu rumah tangga teh apan priogi bakal sagarupina. Sajabina ti cinta anu kuat oge bakal anu mangrupa materi Kang. Damanya nu rumah tangga teu aya bakalna makan. Panginten langlayeuskeun Kang. Namung punten sanes abdi materialistis nanging ieu mah kang ngehontal kabagjan urang duaan. Nyidasi neuteup seukeut obri kerung berjengah huleng. Duh, asa kirang kahartos ku akang mah nyai. Kirang kahartos palimanana Kang? Nyidasi langsung tumanya. Atuh obri teh pok ngomong dariana keur nerangkeun ngeunaan pamanggih manehna. Oge ngeunaan paham manehna ngeunaan rumah tangga anu bakal kasorangan engke. Lantaran najan kumaha omongan nyidasi bieu alasan nyidasi pangna embung gegancangan dikawin.
Ieu ngalantarankeun puguh we rada kaayaan kagebug mamaras oge keur obri mah. Kukituna maehna teh ngasongkeun pamangih anu kieu pokna. Nyai, perkara harta banda dunya barana bakal nu rumah tangga mah pantiasa kekempang kewe dibana urang tos ngahiji. Teu kedah disadiakeun ti ayeuna sing pertanten ieu nya. Dina mangsa urang tos ngahiji laki rabi rumah tangga akang bakal nampulkeun ka nyaah sareng kadeudeuh anu tahinggana anu pohara ageungna ka nyai. Akang teh bari leres-leres mangusahakeun nyenangkeun ka nyai. Abdi percanten kana hal eta Kang. Abdi oge pohara yakina yen akang teh leres-leres dina micintana ka abdi. Namung panuhun ti abdi mah abdi moal tiasa ditikah ayeuna-ayeuna Kang. Abdi hoyong keneh bobogohan sareng akang supados tetep mesra, supados tetep we geugeut sareng deudeuh Kang. Tetep nyidasi mah maena mung lamun kudu ayeuna-ayeuna ngahiji kawin teh. Nya teu sawios kitu oge. Da akang pangintennya moal tiasa nawarak kana kaputusan ti nyai. Mung akang mah ieu teh kasieuna nyai. Alah, nah kasinan ku prakawis naon kitu Kang? Kasinan sok sieun nyai teh katarik ku lalaki lian, kabandang ku lalaki sejen. Kitu tah kaselempang akang teh nyai. Aduh si akang ari naon teh mani ngareken ka istri rayungan ka abdi teh. Sing percanten ka abdi atuh Kang. Abdi mah yeuh laras-laras dina micinta ka akang, dina miharap diri akang teh sing percanten Kang. Abdi janji yen abdi moal bade katarik deui ku lalaki lian, moal bade kataji deui ku pameget anu sanes. Sing percanten ka abdi Kang. Sing percanten jungjunan, sing percanten atuh ieu ngomongna nyidasi berjeng nyuuh kana eta lahunan obri. Bagja akang tanyaan, bagja. Abdi tetep micinta teh mung ka akang, kanu sanes makang abdi alim. Kalian moal kajantenan, teu percanten mah nya tiasa ditoroskeun ka Udin. Nya pokona jawabanna kana tantu abdi teh Kang teu gaduh kabogoh kanu sanes Kang. Sing percanten ieu. Nya akang ge da percanten pisan bageul, percanten pisan. Geus kitu mah jep we jempet aya anu ngomongna naon deui. Kaayaan maju ka subuhnakeun, hawa subuh karasana tiis meuni nyulusup kana eta sungsum kana balung, sumaramah kana baya, nyecep tiis tur kayan-kayan simpetaya anu kadenge. Ari lain hayam jago anu rongkong korongok mah nya kitu ngadaguan brai caang. Waktosna ge parantos seep geuningan mitra dangu. Sageula dongeng Sunda carios si Kemang Racun dicekapkeun deui ka dieu. Atuh Mang Arman Wijaya ngaturkeun nuhun tina saneskan perhatosan. Wilujeng kantun per mios.